Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Tuhan heseraat marengan jumerit batina masehan perihna gering nyeri kupatina hujan tembong orotna kemana nya kudu milampat kesahannya nanya gesan muntangnya lindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Misteri Boeh Lara. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Harita Rakel kataji kutar mana sarta boga karep rek dilamar. Itung-itung gak ganti Sumiati. Kereteg hati Rakel ieu bet kabaca kutar mana. Eta we manehna jol nyarita kieu atuh. Kang Rakel, upami akang betah di dieu keur abdi ti kaabotan. Asal akang nyumponan syaratna. Ceuk Tarmanah para kanca bari tetep imut ngagelenyu bari kareueut. Atuh puguh Rakel jol ngarenjag sabab kereteg hatena bet kabaca ku Nyai Tarmanah. Memang aku tertarik sekali oleh tempat ini. Terutama oleh yang punya tempat ini. Terima kasih sekali kalau Neng mau menerima saya sebagai teman hidup. Ya. Kita sama-sama orang merantau. Bedanya cuma jauh dengan dekat. Saya mah jauh, yaitu dari Balikpapan, Kalimantan. Sedangkan Neng mah dekat, yaitu dari Cianjur. Lalu apa syaratnya itu, Neng? Coba katakan sama aku. Katakan, apa syaratnya? Kang, abdi neda lawon bodas kanggo bahan acu. Abdi tegaduna naon iwati jaket sareng lancingan ponok anu dianggo ieu. Pokna teh daria pisan. Keur kadua kalina Rakel ngarenjag. Bangna ngarenjag manehna inget ka bang saralemut anu sok menta boeh ka urang lemur. Neng, apakah yang dimaksud oleh Neng itu boeh? Boeh? Kanggo naon boeh atuh?
Dan kitu mah kotor atuh. Kawantu boeh mah nyaeta lawon bodas anu parantos dianggo mungkus mayit. Nu dimaksud ku abdi mah lawon bodas. Ieu hartosna beuteuh, Kang. Oh, begitu. Maaf saja kalau saya salah duga. Hal ini karena pernah terjadi adanya bangsa halus yang suka minta boeh ke warga kampung. Dan sampai sekarang itu misterius itu. Leres abdi oge terang. Ieu teh ku gara-gara nu dijubah hideung nyokotan boeh ti kuburan. Akhirna seueur jurig ku melenang ka pakampungan. Oh. Jadi Neng juga tahu ya? Apakah kesini juga pernah ada yang datang minta boeh? Ah, teu aya ka dieu mah. Sigana manehna apaleun yen abdi mah sagala teu gaduh. Lalu mengapa Neng minta kain putih? Kenapa tidak minta kain yang berwarna? Kain yang lain, yang berwarna lain, jangan kain putih. Memang lawon bodas maka seneng abdi, Kang. Cinekna Kang Rakel kedah ngayakeun lawon bodas 12 meter, Kang. Ieu minangka syarat teh. Ari kapayuna mah nu kemang-kemang oge sok dianggo. Janten eta mah ngan salaku pasratan wungkul, Kang. Oh. Baik kalau begitu. Baik. Itu mah permintaan yang mudah sekali atuh Neng. Cek Parakel ujub pisan. Tar manah imut ngegelenyuk di sanggupan teh. Nuhun upami akang sangema atuh, Kang. Ulah lepat. Panjangna 12 meter. Mata. Ulah kirang, ulah langkung, Kang. Kedah panceg 12 meter. Oh, saya tidak akan salah. Jangankan 12 meter, lebih juga sanggup. Ulah langkung, Kang. Semua warna kirang. Ieu mah kedah pas 12 meter. Tak ayeuna akang pasti tunduh. Jalaran sawewengi teu kulemnya. Bilih bade lalason mah itu di kamar payun be. Sing tibra kulemna, Kang. Abdi mah bade nyangu kanggo akang. Atuh rencang sanguna iwal ti pepucukan teh urang motong hayam bae nya. Oh, terima kasih. Memang akang sangat ngantuk ini ya. Aduh, gak kuat ini, ngantuk nih. Cek Parakel bunga sabab di Widian monok. Nya harita lamun Parakel asup ka kamar hareup keur tar manah mah ngareos ka dapur anu ceuk manehna mah rek nyangu harita teh. Gancang na carita waktu geus manjing duhur alias manjing lohor. Panon poe keur manceran pisan. Tapi hawa di poncrot pasir ieu tetep tiis. Sabab ku ayana angin anu ngahiliwir. Dibarengan ku seger, matak seger kana awak. Nya harita Parakel lilir sarata ngulisik hudang. Manehna inget yen keur sare di imahna taramana. Nya kudasar kitu manehna ngorejat hudang sarta kaluar ti kamar hareup. Barang geus aya di tengah imah, manehna inget yen tarmanah keur nyangu di dapur. Ari dapur tarmanah teh ngupuk. Jadi lamun rek ka patengahan teh kudu ungah.
sabab ari imah namah panggung. Jadi eta imah teh kahareupna panggung ka tukang namahnya eta rohangan dapur alias ngupuk teh ya. Kulantaran di imah eta eueuh sasaha deui Rakel jadi wani manehna langsung bae ka dapur. Barang tepi ka dapur kebeg Rakel ngagebeg satengah sawan. Kumaha teu rek reuwas atuh sabab hareupeun hawu ngadako mau nglodaya bikangna bari nyang hareupan hawu. Itu yang ada di dapur itu harimau betina. Apakah dia itu Tarmana? Aneh deui bae. Barang manehna dina hatena ngomong kitu ngadadak imah jeung dapur teh leungit. Atuh Parakel sorangan jadi nangtung gigireun batu gede. Waduh, ini rumah jadi hilang. Juga di sini betul-betul hutan belantara. Waduh. Wah, ini betul-betul. Aku sudah tertipu nih. Udah tertipu nih. Waduh, dibawa ke alam belantara. Parakel culang cileung memang bener tempat eta nu tadina lalenang tebet jadi remet ku areuy-areuyan sarta loba tangkal kai leuweung anu keledai tur jarangotan. Parakel ngareret ka tukang breh bae aya makam heubeul. Panasaran ku Parakel di deketan atra dina tutunggul eta kuburan aya tulisan anu unikna kieu. Nyi Tarmanah maot poe Jumaah tanggal 4 Rayagung 1380 Hijriah. Lahir di Cianjur poe Ahad tanggal 11 Mulud 1355 Hijriah. Tah kitu tulisan dina tutunggul eta kuburan teh. Aduh. Ajaib sekali ini. Jadi jelas dia itu sudah meninggal. Tapi aku tidak akan mundur. Permintaannya akan saya penuhi, yaitu kain putih 12 meter. Aku jadi penasaran ini. Dan memang membutuhkan segala kepintarannya. Dia akan kuperalat dan semoga ini menjadi pembantu dalam kehidupanku. Kitu gerentes hate Rakel harita. Manehna istuning eueuh ka keung jeung eueuh ka sieun. Malah sabalikna manehna jadi penasaran turus sagala pamenta Tarmanah baris ditedunan ku manehanana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Aneh deui bae. Basa hatena boga tekad buleud pikeun nyumponan pamenta Tarmanah bet ngadak-ngadak wangunan imah teh ngawujud deui harita teh. Nu leuwih aneh deui manehna bet nangtung di patengahan sarta tukang ngeunana nangtung Tarmanah bari imut ngaglenyu bari kareueut. Kang Rakel, samemeh urang ngobrol panjang lebar, hayu urang tuang heula Kang. Itu dina meja parantos ngajagra goreng hayam, sepan daun sampe sareng daun kacang Kang. Oge sambal tarasi anu medok, mung sakitu nu tiasa ku abdi disangakeun teh. Da teu aya nanaon deui atuh Kang. Ceuk Tarmanah bari imut ngagelenyu teu oleh kareueut. Keur magelis rupa atuh Tarmanah teh. Rakel ngareret kana meja makan, bener we dahareun geus ngajagrag.
Rakel henteu gancang narima tapi ngadon ngahulang bangun anu mikir tur siga anu ragu-ragu. Kang Rakel, urang ragu-ragu Kang. Hayu urang tuang heula. Lamun akang teu kersa mangka niat babarengan hirup teh urang batalkeun ayeuna Kang. Ceuk Tarmanah deui ngancam ka Rakel. Kulantaran Rakel butuh ku pangartina jeung ku tanagana akhirna daek oge diajak dahar. Basa keur dahar eta Tarmanah jol ngomong kieu pada kanca. Kang Rakel, abdi hilap Kang. Yen di mana bade nepangan abdi kedah bewara heula. Contona bae ku dehem atanapi ku pengagentraan ngaran abdi. Lamun teu aya bewara heula akibatna siga tadi. Terus terang wae abdi tiasa hirup di dua alam. Sabab kapungkur abdi kungsi ngalap ilmu silat sarta anu dialap ku abdi pamacan Kang. Nya ku dasar kitu abdi kiwari hirup di dua alam. Atuh salaki abdi oge sami. Ngan basa manehna ninggalkeun alam dunya elmuna kungsi dipikeun. Jadi manehna mah terus hirup di dua alam siga abdi. Oh, jadi begitu ya? Leres Kang. Aku tahu. Aku tahu sekarang. Aku senang hidup bersama dengan wanita pandai silat. Oleh sebab itu segala permintaan Neng akan saya penuhi. Ceuk Rakel itu nekat pisan atuh para kanca. Manehna kagok ngalakukeun ngalap ilmu hideung tur memang karepna hayang punyul. Ongkoh deui mangih ka peurih tur boga niat narungtik jubah beureum. Nu jadi panghalang nu di jubah hideung teh ya. Sabada manehna nyangupan pamenta Tarmanah langsung bae pamitan. Neng, aku akan pergi dan akan memenuhi permintaanmu itu. Aku akan segera kembali ya. Pokna ceuk Rakel pamitan ka Nyi Tarmanah bari terus ngaleos ini teh tapa tempatan. Para kanca, urang tinggalkeun heula Parakel nu dibawa ku Tarmanah sarta kadienakeun geus kanyahoan yen Tarmanah teh wanoja ka Jajaden Maung. Ayeuna urang nyamper deui nu ditinggalkeun ti heula nyaeta Sumiati jeung Oman nu rek laporan ka Pak RW jeung ka Abah Anwar. Soal laporanana ka RW mah teu perlu dicaritakeun, tapi perkara laporanana ka Abah Anwar ieu perlu dititenan ku urang sadayana. Basa Sumiati jeung Oman daratang ka lembur Abah Anwar teh wanci asar harita teh. Padahal Sumiati inditna ti imahna teh kira-kira tabuh 7 isuk-isuk. Ari pangna daratangna ka Abah Anwar sore sabab apan laporan. Nya laporan heula ka Pak RW sarta di RW lila pisan bubuhan loba anu panasaran ku kajadian-kajadian ayana si jubah hideung nu tarung jeung si jubah beureum teh. Basa Sumiati jeung Oman daratang ka lembur Abah Anwar. Kabeneran Abah Anwar keur aya di tepas hareup. Sabadana manehna ti tajug harita teh. Nya ku dasar kitu Sumiati jeung Oman dijamu jeung diaku teh di tepas hareup ku Abah Anwar. Maranehna disanghareupan ku Abah Anwar jeung Ambu Ama harita teh. Saterusna Sumiati nyaritakeun kajadian-kajadian di imahna. Nyaeta basa aya jin teh jeung basa manehna katipu tur nepi ka hadirna si jubah hideung jeung di jubah beureum. Atuh sabada Sumiati jeung Oman beres laporan, Abah Anwar ngahulang sakedeung terus we ngajawab.
Ieu mah ieu. Asa teu eureun ieu batuk teh geus kolot meureun sigana mah. Nyi Sumiati, kumaha Abah? ieu nu sumping ka Nyai nyaeta anu ngawujud Jang Rakel teh nyaeta jin anu datang dina maleman anu kamarina teh. Jin nu datang dina maleman anu kamarina. Tah ieu jin teh pasti ngahiji jeung si Intriwili anu kungsi nipu Jang Rakel teh ya. Memang biadab eta juri nyiriwuri teh. Teu kapok-kapok si Intriwili mah. Abah, nemutkeun Parakel mah si Intriwili teh parantos kabur ka Sagara Kidul cenah. Margi diobrol ku si Jubah Hideung. Kitu ceuk Parakel mah tabah. Jadi geus kabur ka Sagara Kidul. Geuning eta Rakel apaleun. Duka kumaha Abah? Dan nu di Jubah Hideung oge sering nulungan manehanana. Jadi lamun kitu mah buah-buah atuh. Manehna teh ngahiji jeung di Jubah Hideung sigana mah. Tiasa janten bah. Malah nyobatna pisan mah sareng Pamardani. Nu langkung aneh deui lamun Parakel keur aya kasulitan Pamardani sok ngaleos. Sarta dina akhirna datang si Jubah Hideung. Kitu deui sabalikna eta teh. Jadi lamun kitu mah di antara maranehna teh si Jubah Hideung teh amun kitu mah atawa ngahiji jeung nu di Jubah Hideung antara Rakel jeung Pamardani. Abah, keur ambu mah curiga ka Pamardani ieu teh. Sabab apan ceuk Abah keneh. Nu sok di Jubah Hideung teh urang dinya keneh. Leres ambu, leres pisan eta teh. Abdi oge masih keneh curiga ka Pamardani ieu teh. Sok sanaos kungsi katipu. Ti payun abdi kungsi nyerek nu di Jubah Hideung basa sareng Nuri teh ya. Sarta barang dibuka kedokna tetela Pamardani. Malah paodang oge nyaksian harita teh. Tapi naha basa dongkap kalemur. Nyata kalemur istrina nu katilu Ibu Sawitri teh ya. Mardani mah aya di dinya sareng Parakel. Ari nu ditungtun ku abdi betrobah wujud jadi bagong. Jang Oman, pengalaman Jang Oman eta luyu jeung kajadian wengi tadi teh ya. Nyaeta basa si Jubah Hideung dibuka topengna ku si Jubah Beureum betrobah wujud jadi bagong. Jadi eta nu di Jubah Hideung teh mineng ngawujud jadi bagong. Bah, atuh upami kitu mah urang merdih bae ka si Jubah Beureum supados newak si Jubah Hideung. Apan saur Abah si Jubah Beureum teh murid kahiji Abah tur pangsatia-satiana. Tah kumaha upami anjeunna dipuntangan akal bah? Perkara eta bisa bae Jang Oman. Ngan urang tanya heula Nuri, naha manehna sanggup keneh jadi tuduh jalan atawa sagoreng-gorengna mantuan urang. Abah, ulah ngutus Nuri karunya. Manehna teh siga gering. Heuh Nuri teh siga gering sabab tara kaluar-luar ti kamarna. Cek amu amah ngabejaan ka Abah Anwar.
Ulah waka kitu. Buat teuing manehna sanggupeun keneh. Cing. Kujang Oman. Teang sina ka dieu atuh ka ditu. Ceuk Abah Anwar nitah Oman. Abah Anwar pohoeun yen urang lembur mah acan apaleun lamun Nuri teh geus jadi pamajikan Oman, sedengkeun harita aya Sumiati anu acan nyahoeun yen Oman teh salaki Nuri. Ari Oman dititah ku Abah Anwar teh jol langsung init bangun anu geus loma naker. Atuh puguh we Sumiati ngarasa heran kacida da ceuk pikirna mah nu ngangkir teh kudu ambu amah atawa kudu ku Abah Anwar pisan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nya basa Oman ngaleo Sumiati tumanya ka Abah Anwar harita teh. Abah, nah geuning bet miwarang jang Oman. Nah anjeunna parantos apaleun ka tempatna Nuri. Anu eta anu nu eta manehna mah geus nyobat kitu maksudna teh. Abah Anwar gugup oge ditanya ku Sumiati kitu teh. Keur kitu Oman datang dituturkeun ku Nuri anu beuteungna buncanut. Puguh we Sumiati reuaseun nenyo beuteung Nuri siga anu reuneuh 7 bulan teh. Malah manu reuas teh lain Sumiati bae tapi Oman oge sarua ngarasa heran. Dumeh karawina teh kakara oge saburan leuwih tapi Nuri reuneuhna geus gede pisan. Abah, kuring teh 10 poe deui bakal ngalahirkeun, Bah. Kela naha bet 10 poe deui. Nya, sabab bangsa kuring mah reuneuh teh ngan 40 poe. Ku kituna kuring tara nepungan Abah da berat ku beuteung ieu teh. Ayeuna daek sok teh kaluar bubuhan we diajak ku Kang Oman anu minangka bapana ieu jabang bayi. Kitu, Bah. Cek Nuri teu kireum-kireum bari diuk gigireun ambu amah. Maklum dasar jin teh atuh sok terus terang. Teu nyaho aya batur, teu nyaho rusiah eta teh. Ngadenge pangakuan Nuri kitu Sumiati ngaredet ka Oman sarta pok ngomong harita teh. Jang Oman, geuning ujang katudingan jadi bapakna. Nah bener eta teh Jang Oman. Cek Sumiati bari neuteup Oman. Ari Oman teu buru-buru ngajawab tapi ngadon ngaredet ka Abah Anwar. Abah Anwar surti direlet teh nya langsung nerangkeun saujeratna. Nyi Sumiati, kumaha Abah? Poho Abah teh. Ayeuna Abah rek balaka ngan poma pisan. Poma ulah loba omong ka urang lembur Nyi Sumiati. Lantaran kakara Nyi Sumiati anu ku Abah dibejaan. Tina perkawis naon, Bah? Tina perkawis Nuri beuteungna buncanu. Nyanya aya hubunganana. Lah kumaha kitu, Bah? Sabenerna Nuri teh geus dikawin ku Jang Oman. Ceuk Abah Anwar bari dadak-dak nyaritakeun lalakonna harita teh. Atuh puguh we Sumiati jadi colohok bengong heran kacida. Oman diteuteup antep pisan. Geus kitu ret ngaret ka Nuri anu keur buncir beuteungna. Basa Sumiati ngaret ka Nuri langsung Nuri harita nyarita. Cesumi heraneun nya. Heran ce nya. Nya atuh keur euceum ala manusia
asa heran pisan. Teu kedah heran ce. Heran sabab kawina kuring Kakang Oman estu teu apaleun. Ce Sumiati. Keur bangsa jin siga kuring mah lalampahanna siga beurit. Nah, maka nyebut siga beurit wae Nyai. Kieu ce. Coba bandungan beurit. Lamun beurit keur beger jeung lalakina ribut. Silih berik silih udag nepi ka brag brig breg di para teh. Wah, nepi ka surudul kali itu, surudul ka dieu. Brag brug. Eta lamun beurit keur beger. Bandungan ku ece. Tapi lamun mangsana beurit ngajuru cempling teu kecet-kecet. Boh lalakina, boh awewena teu disada-sada acan. Tah bangsa jin siga kuring oge kitu. Senekeun jelema mati balik. Lamun mangsana keur ngajuru raribut kabeh. Tatangga kabeh di bejaan. Inung bapak nama komo riweuh. Anu kudu ka dokter teh ya. Neangan paraji teh ya. Mun keur ngajuru teh bisi ngalahirkeun. Bisi teu lancar ngalahirkeunana. Tapi kumaha? Lamun keur barang jeuna eta budak. Cempling. Sugan anu ribut teu. Sugan ieu misalkan diuar-uar, ieu kuring keur nyieun budak. Henteu pan. Kitu bangsa manusia mah. Sedeugeur bangsa kuring mah tibalik ce. Pokna teh teu uyahan pisan. Bangsa jin teh atuh ngomong sabaledugna. Nuri, yeuh. Geus entong ngomong ka mana karep ayeuna naon teh. Kieu ye Nuri yeuh. Kumaha bah? Ayeuna Abah rek dumanya. Naha anjeun sanggup keneh nalungtik si jubah hideung? Cing, Abah dek nanya. Bah, keur kuring mah daek bae. Dabongan geus jadi anak Abah. Ngan eta mah kumaha Kang Oman? Kumaha Kang Oman, bah? Nah Kang Oman ngawidian lamun kuring nalungtik nu di jubah hideung. Nah Kang Oman teu lebareun ka budak anu dikandung ku kuring. Sabab lamun kuring amprok jeung si jubah hideung, ieu orok nu dikandung aya bahan boga bapa dua. Pokna nurus tunjung pisan abongkena jin. Atuh puguh Oman jol morongos we atuh. Nuri, ieu. Abah tuh maros teh lain nitah Nuri kudu bobogohan jeung Nuri jubah hideung. Tapi nitah nuduhkeun wungkul. Nu nyerekna mah bisa kudu sejen. Naon teh sok lalawora. Piraku kuring kudu ngabagi nu pelem jeung si jubah hideung. Ke heula kuring teu ridho yeuh. Tuh. Da jelema samodel Kang Oman mah belet atuh. Kuring oge moal nyolowedor Kang. Malah pangna ngeremaneh di kamar oge ingis aya lalaki cunihin. Sabab lamun aya lalaki cunihin kuring oge sok milu cunihin. Anu antukna jadi sumuhun. Ya, nanaon teh? Yeuh Nuri. Ulah ka mana karep nyarita ti ari Nuri. Buru jawab pananya Abah ieu teh. Eta si Abah oge bet sarwana belet. Abah, kuring bieu ngomong yen lamun amprok jeung si jubah hideung inggeus ieu orok teh boga bapa dua. Tah ieu teh hartina yen si jubah hideung katut guruna teh
nu dipikaresep ku awewe sarta anu loba pamajikanana. Tah sakitu bae tuduh ti kuring mah. Ari kudu disebut ngaranna mah teu bisa sabab bisi pamali. Jadi keur bangsa kuring mah mere jawaban teh ku kode, ku simbol. Jadi teu bisa langsung sabab sieun dilaknat. Tah kitu jawaban ti kuring mah. Jadi kaharti atuh lamun kitu mah. Lain maksudna nuri rek nyelowedor jang oman ngan ingis kapincut sabab si jubah hideung katut guru nate anu pinter narik awewe meret awewe anu loba bojona sarta sok dipikaresep ku awewe. Kaharti ayeuna mah. Kaharti. Tah jang oman impleng ku hidup saha di lembur urang anu loba pamajikanana. Nya seueur atuh abah, seueur pisan loba pamajikanana mah tuh. Di antarana Pamardani, Pasaroji, Pak Komar, Pak Juhria, Pak Satibi. Seueur abah. Ari anu ngadongengna ieu lalakon loba pamajikanana. Ari pamajikanana mah hiji ngan kabogohna loba cenah baheula kitu. Teuing kurang apal eta mah nu ngadongengna mah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Poe Lara. Hujan heseraatna marenga jumerit batina maseuhan perihna gering nyeri kupatina. Hujan tembong orotna kemana nya kudu milampat kesahanya nanya gesan muntangnya lindu. Misteri Poe Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.